Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporan ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh nya nambah bacaanana panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah mundafarin. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu jauh salat mah ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan bisa tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepetkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarap titartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaah nana jelema-jelema ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mata urang ge jadi imam teh deuleu heula oh kan di dalam ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngaleumpangkeunana beres batur kakara ka masjid nya geus ngarokok mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim kan mendak dulu heula urang ge tuh mendak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna endek make Quran saquran ban taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teuing ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majehna menang 8 rakaat pareum listrik pareum dioper kunyana allakumut takasur hatta zurtum geus kumaha jate talar bukan milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita berian ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang teriak ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah
kuari dek langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia kuai saya mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi itu mentet innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu ay innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innama kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo ngadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis daya salat pikeun anu deket ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah masahna teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah ge cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek dina teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blonde eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu nya lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak innama sihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna gitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make sihatul amal usul fikih teh bagianana ieu nu mantak innamal amal lima sihatul kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kangjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah kuari ucapan Kangjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok pake kopiah asana ceulina digeragaji ku aing ya keur carita ulah sembarangan Quran jelaskan ku hadis Kangjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid jelaskan ku kiai geus atuh kitabna masyarakat mah kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur leumpang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat tajuk kuari kiaina dibere sekupi kitab kudu dibelem ya belum ya kitab ya beres ya sekupi ya ya Allah mandak ku Allah tadi sinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta kurang teu kabaca kurang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon teh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dang embung jana naon teu kahartieun tah kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jang nyaanganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunani asana salah ieu
kehujanan ya Quran karendem mazana ngahiji kalimah-kalimah na ya ngahiji ngageblek ya aya naonan teh sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ya kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ya kitab tuh eta kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong henteu datang kunaon atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngageblek sia ye kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mentak ge ulah sama nah ye mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mas samitu sami'na qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mas samitu an anu sami'na an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idola ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang ti saha hidayah lumayan sakjana 1 juta-jutaeun saha jadi geus beunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara naman mentak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru